prosesi upacara bapak calon pengantin pamegat tina adat Sunda dari sekarang sangat sering merayakan antawis ngadahu kersana Dian Krisnulita Wijaya K.A. Muhammad Fauzi STRT tina tinggi Dika Wita suci ga Allah benu maha winde rahmatan jisim hati dinaya kasamat kasamit kasabit sabit tatos pacara garapan hubungan sajai sadar kocoran tenaku sihat biar semua pemaksudan terlaksana. Mas
jauh-jauh datang dari Palembang. Haturan dulu Jepang kasadayana keluarga besar di calon pengantin istri. Aduh, dinten ieu hebat terbayang saurang. Urang ulun kumaula kagu janten calon raja sadinten. Abu, sadaya berumah beberapa kalangan orang seru-seru kepalaku di aya geus mahawa manawi di aya duri wuri setan marakayangan anu jauh orang sinar ka opat madhab terima apa teu kaluhur mah atuh ayeuna uang pada balik ka belah kidul belah kidul apa tah ieu kidul beda cok beda belah kidul seperti dulu di gunung jebol pada sinar di balik ka belah kidul aduh punten ke bapak darah dia saja. Aduh, kreativitas aja dari ada buat dari kita. Cik berang sini kelar kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul. Bunga dekat kaki kidul. Bismillahirrahmanirrahim. Buah. Ya lo betul lah jangan itu kau belum dijebol. Dok dekat kadieu. Ayah kamu lutuk. Waduh, belum dijebol. Aduh, akhirnya uang balik ke belakang. Kaler bejajak di kaler suler esek keler anu kemungkinan pais jair oke belum jeler Bismillahirrahmanirrahim. Wah esek keler udah deket kan dia tadi tuh ka kaler aduh ayahnya gua balik kabelah wetan bejajak bejan di wetan suler setan amun kemungkinan goreng ketan aduh anu karasep anu gandam haturan menuju tepak kasadayana setan barang kayangan gua disiglar ka belah wetan teu beudeuh ka dieu bismillahirrahmanirrahim. Wah udah deuk kali setan kanu sigaju mana atuh ayeuna wa bari-bari ka belah kulo di kulon sejalan seulon-ulon anu kepikiran pecok pelon singeran dibalikan ke belah kelon ka kulon aduh ampun ka kulon ayeuna uan cicik ka kulon bismillahirrahmanirrahim. Wah ulon-ulon dengan kaju ah geus ayeuna aduh kaca pangapunten kasadayana aduh pangapunten aduh kaca sepak di gawang gempar dia benrong anaknya
aya kata ieu. Itu murung tua kadinya be anu. Oke, oke.